Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa petepang deui sareng simkuring Muhammad Yogi Hamdani MPD dina kelas Sunda. Nah, dina panglawungan nu kadua ieu insyaallah simkuring baris medar ngeunaan sisindiran. Urang langsung we tong dilami-lami. Sisindiran. Naon ari sisindiran? What is the meaning sisindiran? Sisindiran nyaeta karya sastra dina wangun puisi atawa ugeran terikat kabeungkeut karya sastra dalam bentuk puisi. Nah, dina sastra Sunda kirang langkung aya tilu bentuk, tilu wangun karya sastra. Nu kahiji aya wangun puisi atanapi ugeran, hartosna karya-karyana teh kabeungkeut ku aturan-aturan, aya aturana. Nu kadua aya nu disebat wangun prosa atanapi lancaran. Nah, ieu mah teu kabeungkeut. Nu katilu aya wangun drama pintonan ya. Nah, sisindiran asal kecapna tina sindir. Sindir, nyindir, naon cenah. Sindir teh omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol ya. Jadi omonganna caritaanna teh henteu langsung to the point kanu nu dimaksud, jadi disumputkeun ya, eta disebut sindir. Jadi sisindiran teh karya sastra dina wangun puisi nu mangrupa omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol. Nah, sisindiran sami sareng pantun dina karya sastra bahasa Indonesia. Tapi tangtosna aya samina aya oge bentena. Kirang langkung aya dua lah bentena. Nu kahiji tina basa nu diangge. Tos pasti ari pantun mah nganggena bahasa Indonesia, ari sisindiran mah nganggena bahasa Sunda. Terus benten nu kadua dina jumlah ngang atanapi suku kata unggal barisna aya bentena nya. Oke, tamalah urang bahas. Terus ieu. Zaman baheula aya nu disebat tempa sindir atanapi berbalas pantun nya. Sapertos dina sastra Indonesia mah berbalas pantun pami telepat aya dina tradisi lamun urang mah seserahan nya, tradisi Betawi aya nu sok disebat berbalas pantun heula. Nah, di Sunda ge aya nu disebatna tempa sindir. Mung ayeuna mah tos langki nya, kecuali khusus ngayakeun pagelaran tempa sindir nya. Nah, ieu ciri-ciri sisindiran. Syarat hiji karya sastra bisa disebut sisindiran. Nu kahiji, sapada diwangun ku opat pada lisan. Sapada, pada teh bait, berarti satu bait diwangun, dibentuk ku opat pada lisan oleh 4 baris. Hiji, 2, 3, 4. Sapadana diwangun ku opat pada lisan. Sapada lisan satu baris diwangun ku 8 ngang. 8 suku kata. Nah, ieu bentena sareng pantun. Ari pantun dina sastra Indonesia mah pami telepat tiasa ngang nate atanapi suku kata nate 8 sampai 12 suku kata nya. Janten tiasa 8, 8, 10, 11, 12. Tapi pami sisindiran tos janten aturana patokana kedah 8. Teu kenging kirang, teu kenging langkung. Ngang atanapi suku kata emutnya. Ciri nu katilu pada lisan kahiji jeung kadua disebutna cangkang. Ciri nu kaopat pada lisan katilu jeung kaopat disebutna
si. Ciri nu kalima, sisiniran kauger ku purwakanti. Naon cenah purwakanti? Purwakanti teh padeukeutna sora dina ngang atanapi kecap. Sora di dieu teh dimaksud sora teh nyaeta vokal. Huruf vokal. Huruf vokal di bahasa Sunda emut aya 7. Aya di bahasa Indonesia mah kan 5 nya. A I U E O. Dina Sunda mah aya 7. A I U E O E E. Janten huruf E aya 3 jenis. Nah ieu contoh sisindiran. Pada lisan kahiji, lamun geus meuli keusikna ulah poho campur semen. Budak sakola ayeuna diajarna kudu online. Tah. Tujuan diayakeunna kelas Sunda ieu, konten kelas Sunda ieu mudah-mudahan tiasa dijantenkeun media pangajaran dina diajar online gitu nya. Nah, pada lisan kahiji kadua ieu disebatna cangkang. Tah urang cobi urang cobian ngetang ngang atanapi suku kata bilih aya nu teu acan tiasa nya. La, mun, geus, me, li, ke, sik, na, 8. Pada lisan kedua, u, lah, po, ho, cam, pur, semen, 8 deui. Nah ieu pada lisan katilu sareng kaopat disebatna eusi. Bu, dak, sa, ko, la, a, ye, na, 8. Di, a, jar, na, ku, du, on, len, 8 deui. Nah, janten tos memenuhi syarat, memenuhi ciri-cirinya contoh nu ieu. 8 ngang. Oh nya tah nu di cirian beureum eta nu disebatna purwakanti. Purwakanti atawa saruana sora dina ngang panungtung. Nah, dina sisindiran dina tungtung ngangna antara pada lisan kahiji sareng katilu kedah murwakanti, kedah sami. Di dieu pada lisan kahiji tungtungna na, keusik na. Pada lisan kaopat katilu ayeuna. Nah sami pada lisan kahiji na, pada lisan katilu na. Di dinya aya sora vokal a. Pada lisan kadua tungtungna semen. Pada lisan kaopat on len. Nah ari nu kadua men, nu kaopat len, teu janten masalah. Dan nu penting mah murwakantina dina sora atawa vokal. Nah, ieu kade tong hilap dina bahasa Sunda dibagi jadi 3 jenis. Aya nu dibacana jelas nya. Pami ditulis ieu ngangge curak jiga contoh ieu nya. Ngangge curak disebatna paneleng. Terus aya nu teu ngangge curak dibacana teh rada ditahan na teh nya. Kecap. Pami ngangge curak jadi kecap nya. Kecap. Kecap. Nah, terus aya nu katilu Nah, pami ditulis ieu sareng u. Jadi dibacana Cicaheum, Cileunyi, Ciberem, Hasem. Nah, eta ngangge kade. Janten pami dinu pada lisan kadua na nu ngangge curak, dina kaopat ge kedah na nu ngangge curak. Teu kenging anu biasa. Margi benten nya. Nah, ieu contona. Wangun sisindiran atawa bentuk sisindiran dibagi karena aya 3 bentuk, 3 jenis. Nu
kahiji aya rarakitan, nu kadua aya paparikan, nu katilu aya wawangsalan. Nah, rarakitan heula. Naon ai rakit? Rarakitan teh asal kecapna tina rakit. Emut we kana rakit cai nya. Rakit tina awi tungtungna papak, berarti sami. Ai rakit teh disamakan, disamikeun kitu nya. Nah, ieu contona. Memeh dahar bubur lemu wajib santen dicicikeun. Memeh urang nyiar ilmu wajib adab diheulakeun. Nah, pada lisan kahiji kadua cangkang katilu kaopat eusi. Jadi maksud nu hoyong ditepikeun teh dina eusina tah. Jadi memeh urang nyiar ilmu wajib adab diheulakeun. Sanajan ayeuna BDR nya, belajar dari rumah, belajar online, hidup tiasa searching ke Google, tiasa nonton di YouTube ya. Sami eta ge ilmu. Tiasa nyiar ilmu mati mana wae. Tapi omat adab diheulakeun. Adab sopan santun ya. Nah, moal tiasa diajar adab kana Google ya, karena benten kedah aya praktekna. Contohna misalkan sanajan ayeuna belajar dari rumah secara online, henteu langsung pateuteub prarai sareng guru, tapi tetep kan orang komunikasi sareng guru, hidup komunikasi sareng guru. Nah, dina komunikasi ieu diajar adab nya. Misalkan via chat, SMS, WA, tanapi nelpon, biasakeun heula salam sing leres. Lamun Islam berarti assalamualaikum. Lamun non Islam berarti mangga bade naon, misalkan wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng wengi ya, atanapi sampurasun, selamat pagi, selamat siang, mangga disesuaikan salam heula. Entong ieu mah misalkan bade ngechat ka guru P we wungkul. Naon ari P teh teu jelas nya. Nah, terus sebatkeun nami kelas, terus kaprayogiana naon sing jelas, ulah disingkat-singkat gitu nya. Nah, terus di tungtungna nyebatkeun hatur nuhun punten tos ngawagel atau maaf sudah mengganggu, terus tungtungan deui ku salam. Nah, eta disebatna adab. Jadi memeh nyiar ilmu teh adab heula nomor hiji nya. Da percuma urang kenging ilmu tapi henteu ngangge adab gitu nya. Nah, Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Karena adabna laleungit nya. Nah, ieu rarakitan. Naon bedana jeung contoh nu tadi? Cenah. Nah, bedana tingali kecap mimiti dina unggal pada lisan. Kecap atawa kata kecap mimiti dina padalisan kahiji kedah sami jeung kecap mimiti dina padalisan katilu. Kecap mimiti padalisan kadua sami sareng kecap mimiti padalisan ka opat. Nah, ieu nu disebat rarakitan, dirakit disamikeun nya. Ieu ciri tambihan antara rarakitan jeung sisindiran nu sanesna. Nah, dina contoh ieu padalisan kahiji mimitina teh memeh, padalisan katilu oge memeh, padalisan ka opat kadua wajib, padalisan ka opat wajib. Ciri-ciri nu sanesna sami, teu ditinggalkeun, teu dileungitkeun. Mung aya rarakitan mah nambihan ciri hiji nyaeta kecap mimiti nya. Nah, paparikan. Nah, ai paparikan mah sami sareng contoh tadi pertama pisan kahiji sami. Jadi kecap mimitina teh kedah sami, nu penting mah paparikan teh parek deket nya, parik deket naonna, deket sorana, murwakanti tungtungna teh. Nah, di dieu kan aya padalisan kahiji pameunteut teu, berarti aya sora padalisan kadua ngan, panangan ngan. Nah, sora a. Padalisan katilu teu. Padalisan kaopat panangan an nya, aya sora vokal. Oh, kurang baca heula. Beungeut lemesna pameunteut. Leungeun lemesna panangan. Barudak sakola henteu kalah ka abring-abringan. Tah omat nya. Teu kenging kitu.
sanajan judulna BDR, belajar dari rumah, sanes hartosan libur nya, tetap diajar nya, hidup ge di bumi diajar, tos puguh aya jadwal pangajaranana. Nah, ikuti, diajar sesuai jadwalna. Ulah misalkan pas jadwalna karep we kewe ngerjakeun tugasna da dikumpulkeunna saminggu. Nah, teu kenging kitu. Tetep diajar cicing di bumi nya, diajar. Nah, naon tujuanna ayana belajar dari rumah, diajar online, hidup teu ka sakola nya. Karena physical distancing atau napi social distancing nya. Nyingkahan ririungan, jadi ulah ririungan. Atuh percuma nya. Tuh diajar di sekolah, tuh ririungan di sekolah, tapi hidup di luar kalah abring-abringan, komo tuh dimalasker, tuh mematuhi protokoler kesehatannya, badai kumaha leungitna ieu si korongna teh nya. Nah, janten paparikan ohnya dina Murwakanti Sora Tungtung aya polana, aya pola A B A B, aya pola A A A A. Maksudna pami pola A B A B sapertos dina contoh ieu di luhur teu nu kahiji sami jeung teu nu katilu AA ngan di nu kadua sami sareng ngan di nu kaopat AA. Jadi teu A jadi polana A B A B. Pami misalkeun tungtungna sadaya berarti polana AA. Nah, masalah pola mah bade AB bade AA teu sawios. Nu penting mah hiji sareng tilu sami, dua sareng opat sami. Purwakanti Sora Tungtung nya. Nah, eusi sisiniran dumasar kana eusina dibagi deui jadi aya 3 jenis. Nu kahiji aya piwuruk. Piwuruk teh nasehat, mamatahan. Nu kadua aya silih asih. Silih asih teh kasih sayang, cinta nya. Boh nah kasih sayang ka lawan jenis, ka rerencangan, ka sepuh ka budak, budak ka sepuh. Nu penting mah eusina ngeunaan kasih sayang, cinta ka nyaah eta disebatna silih asih. Nu katilu aya sesebred atanapi banyol, heureuy. Misalkeun cau naon, cau kulutuk dihuru. Bau naon, bau nu hitut di juru. Nah, mantap pami di kelas tong cicing di juru. Bilih kasalahkeun wae gitu. Nah, bentuk nu katilu tina sisiniran ieu aya wawangsalan. Wawangsalan mah ieu rada benten sareng paparikan jeung rarakitan aya bentenna nya. Tapi sami ari maksudna mah henteu tok moal teuing aya disumputkeun. Nah, wawangsalan cenah naon wawangsalan teh? Ungkara basa anu nyumputkeun maksud anu sanyana. Ku nyebut kecap anu padeukeut jeung nu dimaksudna sami ieu ge. Jadi henteu togmol, henteu to the point, nyumputkeun maksud yang sebenarnya. Nah, tapi ari tadi mah dina rarakitan sareng paparikan mah si maksud teh aya dina bagian eusi. Nah, ta ari wawangsalan mah henteu langsung dituliskeun si maksud eta teh nya, disumputkeun, kedah diteguh. Maksud tina wawangsalan sok disebut wangsal. Nah, ciri-ciri wawangsalan ieu benten aya bentena sareng ciri-ciri sisindiran dina umumna antawis ciri-ciri rarakitan paparikan benten aya bentenanya. Nu kahiji, wawangsalan diwangun ku dua padalisan. Nah, sapadana atanapi satu baitna teh diwangun ku dua padalisan ngan dua baris. Ari tadi rarakitan sareng paparikan mah pan 4 baris, ari wawangsalan mah 2. Sapadalisan diwangun ku 8 engang. Nah, ieu mah sami. Sami sareng rarakitan sareng paparikan kedah 8 engang, 8 suku kata. Padalisan kahiji disebatna cangkang. Nah, ai tadi mah hiji 2 kan cangkangna, ieu mah hiji wungkul. Padalisan kadua disebat eusi. Nah, padalisan kahiji mangrupa tarucing atau tatarucingan. Tarucing teteguhan, pertanyaan berbentuk pertanyaan, teteguhan anu kedah diteguh naon sih maksudna ieu gitu nya. Nah, padalisan kadua
kudu aya kecap anu murwakanti atawa padeukeut sorana jeung kecap anu ditarucingkeun dina padalisan kahiji. Nah, sanajan dina padalisan kadua ieu disebatna eusi, tapi si maksud nu dituju atawa si wangsalna henteu langsung ditulis dina padalisan kadua. Jadi ngan saukur aya kecap anu murwakanti, boh sakecap sami boh ukur sorana wungkul gitu nya. Tanapi cek bahasa Indonesia nama clue ya, bocorana gitu ta. Nah, sami kecap dina padalisan kahiji jeung kadua murwakanti ngang tungtungna. Sami, jadi ai rarakitan paparikan mah tadi hiji 3 2 4 nu samina wawangsalan mah hiji sareng 2 sami tungtungna. Mami aa sadaya, uu sadaya, sadaya, oo sadaya nya. Nah, ieu aya contoh wawangsalan. Sasalad saalam dunya. Naon sasalad cenah? Sanes salad tuangeun kade. Sasalad teh wabah pandemi nya. Saalam dunya berarti tarucingna teh sasalad nu dialaman ku saalam dunya. Bisa kabeh dunya aya sasalad ieu teh. Naon kira-kira? Tingali cluena, bocorana dina padalisan nu kadua. Si Ahmad nongtot korongna. Nah, si Ahmad nongtot korongna kira-kira naon korong? Nah, tingali ieu sami diwangun ku 8 engang. Sasalad saalam dunya 8. Si Ahmad nongtot korongna kira-kira naon ieu? Nah, pami ayeuna mah gampang jigana nya. Wangsalna corona. Tah di mana tiasa ngajawab corona teh? Tiasa jadi kan sasaladna teh zaman kapungkur mah beureunnan aya nu disebat flu burung, flu babi, flu Spanyol gitu nya. Nah ieu corona di mana? Tingali dina kecap korongna aya ngang ko rong aya ro rasna nya gampil eta mah corona we nya. Nah eta contoh wawang salan. Nah panginten mung sakitu pedaran ngeunaan sisindiran dina panglawungan kadua ieu. Hatur nuhun. Pamugi ieu konten kelas Sunda tiasa nyanak manfaat kangge urang sadaya, boh kangge guru anu ngawulang, boh kangge siswa-siswi anu nuju diajar secara online. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.